Nuju anteng masak kangge persiapan buka puasa. Ari teu lami dongka paket kasur ka bumi. Muhun teman-teman hayu urang masak heula kangge buka puasa. Di oge masakna sangaja henteu sonton teuing soalna Neng Zara cenah ke hoyong ngabuburit. Urang ditumis heula we ieu teh samarana aya bawang bodas, bawang beureum, muncang, koneng, jahe sareng laja saali. Kaleresan gaduh kene daging sapi satengah neme kapasak ayeuna. Atos we urang disemur kecap ieu teh. Bingung atuh danya bade digoreng liateun ka Neng Zahra. Kaleresan gaduh kene tahu susu tadi teh tos we digoreng. Muhun teman-teman urang didamel gehu bangun raos gitu. Tadi dia isi tahuna teh dikaluarkeun heula nya teman-teman. Terus ditamihan ku wortel anu tos diserut sareng bawang daun. Teh hilap isian kangge gehuna urang dioseng heula. Kangge bawang bodas bubuk we sareng dog hiji. Diosang-oseng teh hilap oge dipasihan Royco saali. Teh diuyahan datos rada asin kitu tadi tahuna. Pami tos asak mah langsung we ieu teh nya dilebetkeun deui kana tahu anu tadi tos dikaluarkeun isina. Tuh dugikeun ka padat nya teman-teman sadayana ka eusi kitu. Tadi nama bade didamelkeun gehu pedas tapi emut ka Neng Zahra. Nuhun teman-teman Neng Zahra mah teu patos resepeun kana lada geningan. Pami aya lada saali teh atos we alim di emang. Tadi dia ningali heula daging caina tos saat. Urang langsung we dibumbuan. Mangge penyedap rasa, uyah, pecin, saos tiram sareng kecap saali. Pami bumbu tos lebet mah dikekep deui we diantep engke teh dugikeun ka saat caina. Ari teu lami teh aa nyauran, da cenah ieu paket kasur tos dongkap. Masya Allah ieu kasurna mani sae pisan. Mani elegan kitunya tampilanna oge. Muhun teman-teman ngahaja abi teh meser di kasur. Kangge mamah atanapi bapa mun ngendong ka dieu teh teu kedah ngampar kitu. Tadi dia abi meser kasurna teh merek Satwa singkatan dari kualitas istimewa, Kasuari Penguin, Banteng, dan GMW Premium geningan. Tah ieu anu digunakeun oge kasur busa GMW Penguin Plus Top, ditambah tampilanna kaya spring bed. Tenan aya garansi busa dugikeun ka 12 tahun. Itu tinggali Neng Zara mani atoh pisan kadongkapan kasur. Ari pek teh cenah mama ieu mah kasur enengnya. Muhun geulis kasur eneng. Muhun dan Neng Zara mah moal repeh pamita can diwaler mah. Aclog-aclogan we tingalinya kasurna ge raoseun ieu mah hipu pisan. Kangge busui oge ieu mah raoseun teman-teman kasurna henteu melenoi gitu. Atuh kapanan kasur busa GMW Premium ieu mah. Tah kangge teman-teman oge anu hoyong meser kasur busa, pastikan kasur busa merek Satwa Anda ada GMW foamnya untuk kualitas terbaik. Atos ieu mah kasurna sae pisan teman-teman. Bakal betahan we raoseun diangge bobot teh. Tibra we jiga nama. Saking antengna dina kasur baru dugikeun ka hilap kana pasakeun mah. Muhun teman-teman ari dugikeun ka dapur teh geuningan tos asak ieu teh semur daging kecapna. Urang langsung we dilajengkeun kana ngadamel adonan kangge gehu. Tari gue ieu teh nya sareng Royco uyah. Teh hilap ditamihan bawang bodas bubuk we saali. Adonan tari guna tos janten mah kanton lebetkeun we tahuna hiji-hiji. Minyakna atas panas kanton gorengkeun deui. Dugikeun ka garing we ngagorengna tos koneng kecoklatan mah atos we dijai. Muhun teman-teman alhamdulillah masakna atos beres ieu teh. Jongjon we kitunya kanton ngantosan azan magrib.